Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun ari ieu eta pangeling-eling, yajibu wajib laha pikeun itu zaujah fi jami'i ma dina sakabeh perkara zukiro anu geus dicaritakeun itu emma minat ta'ami nyatana tina dahareun wal udmi jeung lalawuh dengan sangu wa alati zalika jeung pirang-pirang alat na ieu ta'am jeung udmi wal kiswati jeung pakean wal parsi jeung amparan wa alati tanzifi jeung pirang-pirang alat bebersih. Wajib naon ayyakuna yen kabuktian itu zauj teh tamlikan eta ngamilikeun biddafi ku masrahkeun duna ijabin kalawan teu make ijab wa qabulin jeung qabul. Wa tamalaka jeung narima ngamilik hukana mazukiro sahahia itu zaujah bil qabdi ku ditarima. Palaya juzu maka teu meunang naon akhduhu nyokotna si zauj min hati zaujah illa biridoha kajaba kalawan aya ridona itu zaujah. Nah kumamun imah amal maskanu anapun ari imah tempat cicing payakunu tah eta kabuktian ieu maskan mah imtaan eta imta ngalap manfaat ngamanfaatkeun hatta yaskuto sehingga lagrag ieu maskan bimudi zamani kusabab ngalewatna waktu li annahu karna sanyana maskan mah limujarrodil intipai eta pikeun wungkul ngalap manfaat kitu. Teu beda kal khodimi seperti laden pembantu. Wama jeung ari perkara ju'ila anu dijadikeun ieu mah tamlikan kana ngamilikeun eta yasiru jadi ieu mah ju'ila dayeunan kana hutang bimudi zamani kusabab ngalewatna waktu. Wa yutadu jeung dibandakeun naon itu emma wala yaskutu jeung teu lagrag itu daen bimauti asnail fasli atawa kana emma nu geus jadi hutang bimauti asnail fasli kusabab maot di tengah-tengah musim. Walaha jeung eta tetep pikeun zaujah alaihi wajib ka zauj maskanun ari imah ta'amana anu narima aman ieu zaujah fihi dina maskan. Lawa kharaja lamun teu makaluar si zauj anha ti zaujah ala nafsiha aman ala nafsiha madorot kana dirina zaujah wa maliha jeung hartana zaujah. Wa in qalla jeung sanajan saeutik ieu mal lil hajati karena hajat bal lid darurati balik ta karena darurat ilaihi kana eta maskan. Yaliku anu pantes nu layak ieu maskan biha ka zaujah adatan dina adatna kabiasaanana. Wa in kanat jeung sanajan kabuktian zaujahna mimman eta ti sebagian jalma la ya'taduna anu tara ngabiasakeun ieu man asukna kana diimahan. Imahna mah walau mu'aron jeung sanajan diinjemkeun wa muktaron jeung disewa. Walau askana jeung lamun teu mah walau sakana jeung lamun teu mah nyicingan si zauj ma'ahad sarta zaujah. Bimanziliha di imahna ieu zaujah biizniha kalawan walau sakana jeung lamun cicing zauj ma'ahad sarta zaujah. Bimanziliha di imahna zaujah biizniha kalawan idzina zaujah. Alim tina iha atawa pikeun narima kacegahna zaujah minan naqlati tina pindah ma'ahu sartana eta si zauj.
atawa cicingna teh pimanzili nahwi abiha di imah saumpama bapana zaujah biiznihi kalawan idina eta si abi. Lam yazam tah teu misti hu kasih jaod naon ujroh buruhan atawa mun eta mah sewaan. Li anna idnal aro karna sanyana izin anu kosong an dzikril iwadi tina nyaritakeun gaganti eta yanzilu nempatan ieu izin alal i'aroti kana nginjemkeun wal ibahati jeung ngameunangkeun. Wa alaihi jeung eta tetep wajib kasih zaod walau musiron jeung sanajan anu miskin. Khilafan barina ngabedaan li jam'in ka seseueurna ulama. Aukinan atawa sanajan abid anu meles. Ikhdamu hurrotin ari ngaladenana pamajikan anu merdeka biwahidatin ku saurang la aksaro teu leuwih loba li annahu karna sanyana ikhdamu hurroh eta tetep minal muasyarah bil ma'ruf tina menggauli bil ma'rufi kalawan hade. Bi khilafil amati kalawan beda jeung amat. Wa ing kanat jeung sanajan kabuktian si amatna eta jamilatan anu geulis. Tukhdamu anu diladenan ieu si hurroh pamajikan nu merdeka ae yukhdamu tegasna mah sok diladenan saha misluha pantarna ieu hurroh adatan dina kabiasaanana inda ahliha disandingeun keluargana itu si zaujah. Fala ibrota maka teu aya rekenan eta tetep bitarob pihiha kusabab kunyieun senangna si zaujah pi baiti zaujiha di imah salakina zaujah. Wa inama yajibu jeung pastina wajib alaika zaud naon al ikhdamu ngaladenkeun walau bi hurratin jeung sanajan ku nu merdeka sahabat nu ngabaturan ieu hurroh ha ka eta si zaujah. Au mustajarotin bi hurratin au mustajarotin atawa ku awewe anu disewakeun atawa mustajiroh nya anu buburuh pembantu gitu. Au bimahromin atawa diladenana teh ku mahram au mamlukin atawa ku nu dipimilik laha pikeun eta zaujah walau abdan jeung sanajan abid. Au bisobiyin atawa ku budak leutik goiri murahikin anu henteu murahek. Murahek teh nu deukeut-deukeut kana baleg. Pal wajibu mangka ari nu wajib lil khodimi pikeun khodim anu ngaladen pembantuna teh alladzi anu ayyana anu geus nangtukeun kahu kana ladzi saha azzauju salakina. Tah wajib pikeun pembantu eta muddun wasulusun samud jeung sapertilu ala musirin wajib kanu beunghar wa muddun jeung samud ala musirin kanu miskin wa mutawasitin jeung kanu pertengahan ma'akiswati amsalil khodimi sarta ngabajuan pirang-pirang pantarna laden min komisi nyatana tina baju kurung wa izarin jeung samping wa miknatin jeung tiung wa yuzadu jeung ditambahan lil khodimati pikeun laden awewe khodimah naon khapun sapatu wa milhapatun jeung baju paragi nutupan sirah.
baju tutup sirah idza kanat di mana-mana bukti khodimah takhruju eta sok kaluar ieu khodimah eta kaluar ieu khodimah wa in kanat jeung sanajan kabuktian ieu khodimahna kinnatan eta amat ieu tadat anu sok ngabiasakeun ieu kinnah kasparo si kana mukakeun sirah. Nah wa inna ma lam yajib jeung pastina teu wajib naon al khof sapatu wal milhafatu jeung milhafah tutup sirah lil makhdumati pikeun anu diladenan ala mu'tamad menurut kaul mu'tamad. Naon sababna li anna lahu karna sanyana eta tetep meunang pikeun jawaz man'uha ari nyegahna ieu si makhdumah minal khuruji tina kaluar ti imah. Wal ihtiyaju jeung ari mikabutuh ilaihi kana eta khuruj linahwil hamami pikeun saumpama ka WC eta nadirun anu langka. Tanbihun ari ieu eta pangeling-eling. Laisa teu aya ala khodimiha